Wah, karak mah iya ya. Aing bisa ngomong jeung Bebek Mila. Walir deui lin kori mah. Amun kangen tinggal halo, halo, halo. Aduh. Bolong ieu jeung ngomongna. Benang ieu jeung nyambungkeunna. Suarana di dieu. Pas lah kori mah. Halo. Congcot, congcot. 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 Ceng. Si digerok-gerok wae nu si Joni be jebak aing. Beber. Ah, Yonisasi ya. Ngomong ke pabalepet, geuring ku biwir. Sia dinage, poin digerokeun cuma didengekeun doang. Ih, sia ngadaikeun sia dina ge. Tadi kayak mah teh ngadaikeun sia ngebrokeun. Jebak ieu cili sia maceng. Heh, atoy, angotnya karena gitu ge. Biasa bae sih ngomongna. Datang-datang laju ngegas bae. Biasa sih biasa, bugi sok dibiasakeun. Gua anu ngerokeun sok didengekeun doang. Ih, Aing ngadengan lagi ruwet toy ngomong jeung sia mah. Sia mending balik ka itu lah. naon sih ceng? Musir aing. Dah, geuring ku bibir aing ngomong jeung sia mah. Kasing cireumeun kieu ku aing ge. Der betu. Leh, Lah kitu sia ceng, kudu reujing jeung baturan mah. aduh, aing. Jeung sia mah, nu aya aing getih toy. Getih sia ka luhur ceng. Ih, sia mah aing ngomong sok dong aya aing bae. Tuh, pan sia mah. San gencan. Sokin kesabaran aing beak bae. Assalamualaikum. Waduh. Tambah dong suara si Mila, bebek aing. Tuh, pan sia mah. Giliran ngedengen suara bikang be, karak cekas. Heh, toy. Tuh angot sia mah. Cilenge kuat dibahas di bae. Ih, Atuh oma jing ceng sia mah. Aing ngagerokeun tadi didengekeun doang. Giliran aya bikang be ngagerokeun. Karak cekas cili sia mah. Gila aing, bisa aing balik. maju ke tuh, balik sia. Gitu ngomong cobrak bae sia, dong kabeuleuh. Sia Mil. Mana bae, kerak nimu aing. Edan meureun lakuna ge aing jengkol menang dimu. Maksud aing sia kemana bae, kerak manggih. Hi, dia yang ikut campur urusan aing bae. Angot Mila doang ka sabae. Hong aing dik asup. Mana ting si acing udah jamang si Mila. Awal tanang delan bae. Segitu ya. Ah, aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Bebek Mila. Ih, mimpi lainnya. Yang teu. Atuh, ieu Mila. Waduh. Kamana bae sia, Mil? Kabal cerita. Aing galon ieu ku sia. Atuh pan diajak gawe ku bibi ke Betawi, ieu ge teu betah balik. Pan ke Betawi, teh teh izin heula ka. Atuh pan gegeran meureun. Geus lah, Neng. Mending di lembur bae. Rek naon mah kudu ke Betawi. Atuh pan hayang nyampe Betawi, A. Geus lah, Neng. Ulah ka ditu deui. Sieun. Si naon meureun, A? Ih, musim kaletan Neng ama. Ih, amari ngalem ieu masak bekah. Yang balukan kalapa. Neng ge, tapi ngalama sarua. Dang naon, A? Dang hilet beng serat. Terus lah, Neng nik balik bisi hujan. Soalnya baju can diangkatan. Neng. Love you baby. Asem. Wih, baluk aing di paraban ieu. Ker. Ceng. Ih, naon dia takuuk? Ya sia tang. Si teh si Otoy. Saya gitu sotoy. Ih, biasa tang main malun ka dieu be. Ngomong jeung aing. Laju bae ngajak ke gas. Ih, ceng. Ya sih boga manu. Walah. Oh, Pan sia mah makhluk di paraban daun, lakuna ge embe. sama aing tang, manuk-manuk aing kunaon ngeun? Ceng, jeung kumaha? Ceng geus panggih teh si Mila. Ih, bieu mah manehna karak balik.
pakai angkatan baju heula cenah, di bisi hujan. Oh. Mana mau lamuk-amukan deh meureun ceng. Saya panggil bebeb. Mau malah, semangat kori mah tah. Ulah semangat nyatu doang ceng. Udah semangat ngebon. Kebun di mana buah? Kebun gini tuh tang. Bagus lah. Ini angkatan poe pare main heula. Sing berhujan. Bagus ge. Oh nya. Aing. Pagawean aing horeng can anggeus ieu. Poe mah berang deui be. Gara si Atang tadi ngocobrak bae. Dompet can jagong. Leh. Ceng. Si Ceng. Ih, naon di sia datang-datangnya. Si botol aya sia. Sok ngeriuhan aing bae. Si naon teh, Ceng? Toy, pantri ge kok isi cekelan ti tadi ge. Wah, mata sia bawa bermasalah eta, tuh beres. Oh, dilihat aing dong, remeng aing mah ya. Gara-gara nu kamari anu ngabalerog di kebon. Terus urat Sahril aing beunang yeuh. Hah? Sahril? Nah, si Sahril. Sahril aceng nu aya di dieu teh yeuh diburi hulu. Anjir Sahril eta mah. Sarap atoy. Oh, Homer eta lah, teu ngarti aing. Jalan anak mantri aing mah. wah sia bahaya ta. Mengedu barang ka ditu ka Mang Teng-teng. Yung. Teng. Oh, warna nasi botol. Oh, udah lah, tanya aing meja. Emang kita naon gitu, Ceng? Toy, semua nyaho. Ieu teh zaman sia di jero beuteung geus aya. Justru eta yang nanya ka sia. Ieu kaleng jeung benang dijikeun. Jadi benang jeung kaleng. Terus, yo, cekan sia ieu. Lekin sia. Ayo ka heula jim toy tudung siana. Oh, Ceng. Tudung rombeng, ora koneng deui, gila aing meja. Lekeun. Atai pango. Aya kan? Iyo ayaan, Ceng. Sia mah. Oh. Mah Ardoid, Ceng. Hah? Ardoid? Toy, Ardoid di mana? Ieu teh kaleng, ieu benang. Ieu kaleng, ieu benang. Ieu benang, ieu kaleng. Ieu kaleng, ieu benang. Dijikeun jadi kaleng jeung benang. Jadi suaraan. Ceng. Aing jeung sia ge ngartian aing. Tuh pan sia mah, sok diomongin ku aing teh nelektekeun bae. Bagus lah, lieur aing ribut bejeng sia. Eleh ngomong balik. Ngomong bae sia sirik mah toy. Congcot. Leuh. Weh, si sia tang, kemana? Si Aceng aing. Oh, baru-barunya tuh si Aceng. Geus zaman kitu emang ngomong jeung kaleng. Ngomong jeung kaleng kumaha toy. Aku ngomong jeung kaleng, jeung teleponan dina kaleng susu. Uga geus zaman Ardoid. Makanya. Wah si Aceng mah jeung imahan meureun toy. Nah teuing aing tang. Lieur emang ngadengan ge. Yo tang. Si tanya ke si botol ja. Naonnya si botol? Jangan-jangan tang layangan cenah. Pan si nyaho. Tadi panggil jeung aing di jalan. Nangan sia. Oh, bagus lah aing kana si botol bae lah. Oke. Congcot. Naon nu kitu domean. Jeung naon teh nu kitu eta mah sutet. Wah, merasut di mana, Mang? Kita kaleng jeung benang jeung kaleng jeung benang dijikeun jadi suaraan. Kumaha nyambung aing mah. Teu nyaho. Mah merasutnya ge lain. Lah sih teu jelas di urut naon kitu. Wah, datang ngocobrak teu jelas, merasutet. Merasut ge lain, ku kaleng jeung benang. Ketel tutung, congcot. Lebih 3.000. Ayaan. Kenaon, A? Neng, ini ieu ye. Naon eta? Neng, mah misalkan Neng kangen, surah di dia ye. Si eta mah kaleng. Neng, ieu kaleng lain kaleng biasa. Ieu kaleng lain sembarang kaleng. Ieu kaleng ajaib. Surah di dia ye. Neng kan Neng ye. Lebih 3.000. Aja teh mah jeung imah-imahan jeung teu zaman. Neng, geus we bawa teh den ye. Bagus. Ai ieu jeung naon?
Ya, lah misalkan neng sampai imah, si kangen kak, dengerin baik dia kaleng kita. Suara aja dia ya, nang kaleng. Halus. Neng, love you, darga. Love you sayang. Sayang, manuk meureun.